Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mitra kaum dangu, dulur-dulur anu di lemur, baraya-baraya anu di desa oge anu di kota. Dina dangat ieu urang tiasa patepang dangu deui dina acara carita dongeng Sunda roman horor karangan Kang Rudiansa. Kalayan nyanak jejer carios nyaeta Lawon Bodas bagian anu katujuh. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, sumangga urang kawitan bae. Sok ger. Gai, eta anak generawo teh kadenge-deng ngagaikan ngaluarkeun sorana anu pikeun maerot katut Mbah Berod mah geus biasa deui nempo eta makhluk. Celanun anak generawo nyokot sasajen daging atah harita teh. Daging atah jelema meunang nyacag Mbah Berod di samemehna. Daging saha deui? Lamun lain daging si Erwin mah anu jadi tumal. Sarta bari ngeupel jeung ngadahar daging atah jelema. Eta makhluk terus ngaleos keluar ningalkeun deui imahna Mbah Berod. Kurobas lumpat kanu pala tur lulumpatan teh semu arita ngoronang lulumpatanna teh. Dampal sukuna jeung leungeunna rarangoas kuku-kukuna sararekeun. Di luar alam masih kaayaan mota mungguh nimbulkeun rasa kakeung pikeun jalma anu porangan mah. Sarta Randy anu keur ngagoler dina amparan samak duaan jeung Maman anu keur kerek nyegrek di tengah imah. Harita ngadadak tegerna hate rek sare teu daek peureum tungtung nama Kuniang Randy harita hudang tina ngagolerna sarta nguruk kaluareun imah. Aduh, bet asa barayang bari bayang yang kieu awak. Teu geunah deui ieu teh karasana teh. Rek sare teu daek sare, teu daek peureum dipeureumkeun oge. Piraku kudu ngisi lama di luar. Ceuk Randy bari jerut manehna turun ti jero imah pikeun terus niis di luar. Panto imah tuluy ditutupkeun. Jeung ngahaja Randy teu ngajakan anu sejen pikeun cicing di luar ari sabab memang manehna wungkul anu keur teu bisa sare teh. Lisa hirup keneh kitu anjeun teh atawa memang geus pae kuring sono Lisa hayang panggih jeung anjeun. Ceuk Randy deui bari terus nyeuneut ududna tuluy cingogo dina glodok imah bangun taya katiris jeung kakeung. Malah ngadon anteng we harita teh ngabayang-bayang keuretan beungeutna pamajikan. Tapi sabot keur kitu, gorobas. Tinu bala jol kadenge aya sora anu ngagorobas jeung sora anu ngagaik lumpat kiduleun. Panasaran gep kana senter tuluy lempang mudag sora anu ngagaik. Ketayap Randy lempang ngajauhan imah nyorotan tempat anu bala jeung poek make senter. Kabeneran alam keur poek mongkleng. Gai kadenge deui sora anu ngagaik. Datangna ayeuna mah ti belah kulon disusul ku sora anu ngagorobas tinu bala. Kakayona aroyag kabeh. Hate Randy beuki panasaran harita teh. Teu paduli sora anjing bapaung ti kajauhan. Nu penting dirina hayang nyaho heula
naon eta sora anu sabenerna jeung teu sadar diri geus jauh ninggalkeun imah dibawa ku sora anak genderuwo meh nepi ka tengah leuweung. Tur sabari keur lempang teh neangan sora anu kadang jauh kadang deket. Randy tuluy nyuai-nyuaikeun dangdaunan meh kabeh dipapayan. Polebat. Ti balik tatangkalan anu gede tempong aya nu ngolebat pindah tempat. Kasorot ku senterna Randy. "Hei, saha eta?" Ceuk Randy ngajorwok bari satengah lumpat. Ngadeukeutan tangkal gede tur tetela eueuh nanaon. Lem, ngahulang. Kebag. Dirina karek sadar, manehna ayeuna nyampak aya di tengah leuweung. Ai. Nah kuring jolah aya di tengah leuweung kieu nya. Aduh, aing lempang teh teu karasa geuningan, geus jauh. Ceuk Randy hatena ratug tutunggulan. Dina kaayaan keur kitu. Gai di tukang ngeunana jual aya anu ngagaik. Ku Randy diliuk. Randy langsung ngajerowok tarik lantaran kaget tuluy ngabalikeun awakna ka tukang arek terus lumpat. Ari sabab di hareupeunana nyampak aya makhluk anu pikasieun. Anak genderuwo harita teh ngudag. Lumpatna tarik pisan. Set koleweng. Gedebut. Aduh. Jeung dasar sial, sukuna Randy jol ngait kana akar-akaran anu galde. Senterna ngacleng kanu bala. Randy ngabalikeun awakna jadi nangkarak bareng jeung ngalayang anak genderuwo sarta nindihan kana awakna. Pikeun kasakitu kalina Randy kadenge ngagero tarik jeung panjang panonna mali kaluhur leungeunna rorowesan neangan paneungeul nalika bahamna dilogok ku leungeun eta anak genderuwo. Anu kuku-kukuna memang pararanjang jeung sarareukeut. Letahna tuluy dicamret set kuribol bret mulai kerejut. Antukna Randy kabagian oge jadi wadal kekejeman Mbah Berod katut Ma Erot. Letahna dicamret tuluy di dahar ku eta anak genderuwo. Malah buah jantungna oge terus didudut sarta di dahar siga anu ngeunah cacamuilan tanpa bisa dilawan ku Randy. Ayeuna caturkeun di tempat sejen Mbah Berod jeung Ma Erot kadenge keur saleuri iblis harita. Dumeh ningali tina baskom eusit cai kembang 7 rupa. Anak genderuwo ulung-ulung geus hasil nyokot tumbalna peuting harita. Ngan dina kaayaan keur kitu panto imah jol ngadadak muka sabab aya anu ngadobrak ti luar dituturkeun ku hijama anu ngabedega nangtung nulak cangkeng di lawang panto. "Hei, Berod, setan laknat sia, iblis ya mah. Berod, geus cukup antika hirup dina milampah kajahatan. Oge maneh Ma Erot?" Ceuk eta jama anu tayalian ti Mbah Edo geuningan. Mbah Berod jeung Ma Erot temong silih teuteup. Mbah Berod tuluy ngalengak seuri bari kadenge nyarita ditujukeun ka Mbah Edo. Hei, si lain geuningan euy Edo. Sugan teh saha euy? Tadi mah jeung aya naon si lain teh bet susumbar kitu ka dewek deuleu. Edo, stres ya teh, teu bisa naikeun ilmu. Ceuk Mbah Berod bari nangtung. Ma Erot oge sarua harita teh terus nangtung bari nareuteub seukeut ka Mbah Edo. Mbah Edo kadenge nyarita deui. "Hei iblis, dewek datang ka dieu lain rek ngadon loba gunang catur kieu. Tapi dewek hayang mongkai sirup maraneh kabeh. Sabab calajak maneh sarua jeung iblis deuleu. Loba nu ngalekeun nyawa jelema demi kepentingan diri sorangan." Ceuk Mbah Edo bari sarepet harita mesat keris putih macan lodaya pusaka ampuhna. Mbah Berod kadenge nyarita deui.
gede hati si laing Edo euy watuan inang tang ijan ka dewek deuleu jeung nyebutkeun arek nuntaskeun lalakon hirup dewek sagala rupa deuleu ngimpi sia teh Edo tuh tingalikeun geura nyai aya jawarawan inang nang tang ijen jajaten yeuh ka Kang Berod kudu dikumahakeun atuh ari anu kieu supaya kapokeun cut teu wanian deui ngaganggu kana usaha urang ceuk Bah Berod sikepna tetep tenang kajeun nempo Bah Edo mesat keris pusaka oge santet samodarna kainya cuma jelema anu kitu mah bari jeung mamawa keris pusaka deui marukan salaki aing teh bakal ngarasa seber kitu seber nempo eta pusaka wana naonan deuleu tembal Ma Erot semu ngahampas kana pusaka Bah Edo teh jeung nganggap remeh pisan kumaha pisan andi kaduaan teh euy teu apal luhureun langit masih aya langit deui deuleu ayeuna rasakeun sia kurang ajar hap iya kolebat koleweng rebut tau Bah Edo kadenge ngagerot tarik nalika nyobaan ngirimkeun ilmu batina harita ngadon awakna anu tuluy ngacengkang kaluareun imah sarta ngagadebut kana taneuh jeung kakuatanna lir anu malikan deui ka diri sorangan aduh rasa sia Edo Mbah Berod jeung Ma Erot tembong harita laleumpang meh bareng patutur-tutur kaluar ti jero imah. Tuluy ngajaranteng di buruan imah nempo Bah Edo anu keur mancuhkeun deui tangtunganana. Kae sakitu oge geus ngajengkang si lain mah euy Edo euy. Kawani we gede kamampuan eueuh kumaha ari laing. Mbah Berod terus ngajejelet. Hei Berod, kau lah yakin ilmu setan pasti bakal tumbuh dulu. Ku ayana kekuatan di pangeran dulu. Jadi Andika duantong waka yakin bakal unggul dina ieu tarung. Walon Bah Edo pinuh ku kayakinan. Aya, mau pangeran sagala rupa di silaing mah Edo. Dewek mah teu wawuh deuleu, jeung teu percaya ayana kekuatan pangeran deui. Walti iblis deuleu. Aslina dewek mah. Ulah diajak nyarita atuh Kang Kang Berod sok nambahan kalakasok nambahan waktu angguran mah gelap aya nyawana si Edo teh sok buru-buru atuh Kang Berod sangkan eueuh deui panghalang ujang urang pikeun kahadeupna mangsa urang cita-cita jadi dukun sakti anu ngageugeuh ieu puncak Gunung Lawu deui ceuk Ma Erot anu bangun geus teu sabareun hayang geura nempo Bah Edo palastra ku leungeun salakina. Keun cenah heula nyai. Akang memang ngahaja mere heula omer ka si Edo pikeun ngumpulkeun heula tanagana. Mangsa adu hareupan jeung akang pokoknya mah kitu tah. Teu kudu loba carita maneh Berod. Hayo geura maju maneh. Berod, ilmu sihir, ilmu santet, ilmu teluh. Baik, geura kaluarkeun ayeuna keneh. Ayeuna ku dewek bakal diayonan deuleu. Ceuk Bah Edo tetep pinuh ku kawani. Mundur nyai. Si Edo geus hayangan disantet cenah ku dewek ieu. Mbah Berod nitah mundur ka Ma Erot. Nya mangga atuh Kang Berod. Salki abdi anu kasep. Sing sanajan Berod ge kasep we jeung gagah. Tembal Ma Erot bari gancang mundur kitu nate jeung ngahehe. Sanes kitu srog Mbah Berod jeung Bah Edo tuluy adu hareupan. Masing-masing tuluy museur dina kahusuanana mangsa ngawatek ilmu batina sewang-sewangan. Rasakeun sia Edo. Iya.
Mbah Berod teu micen deui waktu kadenge ngagero tarik bari suku katuhuna nengrag bumi harita teh. Mbah Edo tembong leungeun kencana coal nyekelan beuteung disusul ku nyurungkuina pi utaheun ngaliwatan ti koro. Tapi barang bijil kaluar tetela lain eusi peujit anu kaluar teh, tapi mangrupakeun getih hirup jeung hileud orok, patengah jeung getih. Dah eta ilmu warajit ti lewek dulu Edo. Ngaranna warajit kalungsuk mah deuleu. Kumaha karasa teu kuy lain. Kampuhanna kumaneh. Ayeuna si laingeun Edo anu maju cing. Boga ilmu naon wae maneh Edo. Dewek hayang ngasaan kahebatanana. Ceuk Mbah Berod nitah maju. Mbah Edo teu nembalan malah gancang kunyam-kunyem mapatkeun jampe. Lumayan oge. Ilmu si lain teh geuningan Edo. Ceuk Mbah Berod bari nyiduhkeun getih cenah bahamna sarta katingali ciduh getih na Mbah Berod loba keuyeub laleutik pating tirilik tulumpatan. Terus les duka teuing ka mana lumpatna. Ngan hebatna teh Mbah Berod mah tetep tenang sikapna teh, awakna tetep tagen di tempatna nalika kabeunangan ku wawasena Mbah Edo. Sabenerna mah ilmu si lain teh eueuhna naonan euy Edo. Cetek pokona mah ngalawanan maneh mah. Rasa pun ieu. Rasakeun kurang ajar Edo. Apia. Mbah Berod terus ngajejelai ka Mbah Edo, ngarasa aing panghebatna boga ilmu. Ush, tuluy ngadorongkeun leungeunna katuhuna ka hareup. Sarta langsung dipapag ku Mbah Edo anu tembo ngadorongkeun dua leungeunna ka hareup deui. Dua kekuatan batin anu memang teu bisa katara ku panon lahir. Harita terus bentrok di tengah pakalangan. Hiu, us, der, koleweng, cengkang, gedebut. Aduh. Bangkieng, darideg. Aduh. Mbah Edo kadenge harita ngagero tarik bari awakna terus ngajengkang meh-mehan rubuh maring lemah. Lamun seug teu buru-buru ngajaga kasaimbangan badanna mah harita teh geus ngabebengkang wae. Sedengkeun Mbah Berod awakna tembong ukur ngabangkieung ka tukang sababaraha lengkah. Kacrot nyiduhkeun deui getih hirupna di baturan ku hileud laleutik ngan teu pati loba. Beda deui jeung Mbah Edo nalika awakna ngajengkang ka tukang teh tembong ngutahkeun deui getih hirupna rada loba sarta bulenan buuk milu kaluar lumayan panjang tina jero bahamna. Edo, ceuk dewe kumaha? Si lain kuat deuleu nglawan dewe. Anjeun memang hebat Berod. Tapi pikeun dewek leuwih hade ajal pati deuleu tibatan dewek kudu ngejati ieu pakalangan mah. Wah, leper wawanen si lain mah Edo euy. Teu sieun mo dari kitu si lain teh. Iya Berod. Masalah nyawa lain anjeun anu ngatur geuleuh. Tapi pangeran anu nangtukeun lain si lain pokona mah. Si lain tong mamawa pangeran geuleuh Edo. Demi iblis dewek mah teu hayang nyaho. Saha pangeran ngarti teu si Edo. Teh Mbah Berod lak-lak dasar dina nyaritana teh bangun anu mandang ku sabelah mata ka Mbah Edo anu kungsi sakurusa ilmu jeung dirina.
Nyaan jadi modal mana mah hirup teh berod. Jing beda jing baheula deh. Benar-benar modal sia mah. Rasakeun ieu kurang ajar. Heu, hiya, heu. Bres. Bangkiung. Bah Edo langsung nyaputkeun keris pusakana anu dicekel ku leungeun katuhuna. Ngarah kana dadana Mbah Berod ti kajauhan anu awakna tembong ngabangkiung ka tukang. Hiji deui tah. Ayeuna hiji deui kurang aja rasakeun siap Berod. Hiya. Hop. Wah. Hiu. Serepet. Hush. Beras. Alah. Alah sia. Bitis cendara aing. Ikut kerja bohong aduh. Geus pusaka naon eta cing arana aduh. Jeung menang ciwana mah. Boga anu kitu. Mbah Berod tangtu ngerasa kaget sabab 2 kali pisah kebenangan ku serangan musuh ti kajauhan. Make eta keris jeung panasaran hayang apal keris naon eta ngaranna. Sageula ayeuna Mbah Edo jeung Mbah Berod. Ayeuna urang kocapkeun deui di imah Ma Erot. Harita teh maman anu keur sare tibra di tengah imah jolong ngorejat hudang waktu ngadenge aya sora Rendi menta tulung. Malah mah Maya oge anu sarena misah di jero kamar tempat sare panuduhan Ma Erot tadi harita jol kaluar ti kamarna bari rucang-riceng tunuhun keneh meureunan. Pok nanya ka Maman. Man, kamana ari Rendi? Ih teh, aya sora Rendi minta tulung, meni asa ditompokeun kana ceulik kuring. Ceuk Maya, Nya mai, urang oge sarua puguh, kadenge sora Rendi minta tulung ieu teh. Bari jamana ayeuna di dieu nyampak eueuh, ka mana atuhnya? Aduh, kumaha atuh Man? Kacai meureunan. Teh anjog kumaneh? Embung, ku sorangan mah urang tang we kuduan yuk. Urang keung pokona mah. Heuh Man atuh. Bawa senterna kayaknya. Alah, eueuh geuningan senterna mah ka mana deui? Dibawa sigana mah ku si Rendi. Aduh. Nah ka mana atuh si Rendi teh nya? Bet nyamplangkeun. meh bareng Maman jeung Maya kaluar ti jero imahna Ma Erot. Pikeun neangan Rendi anu ngadadak eueuh ti jero imah. Jeung kusabab eueuh senter teh meureunan. Nya kapaksa we cempor anu ngagantung di luareun imah aya 2 tuluy dicarokot dipake nyaangan jalan. Rendi. Ren. Di mana mana euy? Aduh. Iya Mas Rendi, aduh. Mana dinya mah? Nya luka tuh. Maya jeung Maman kadenge terus pating jerawok patarik-tarik sarta lempang nyorang jalan anu bala. Tapi memang tempatnya masih loba rungkun jeung tatangkalan. Puguh tempatnya masih di suku Gunung Lawu harita teh. Baik. Ari maneh nyaho Ma Erot ka mana nya? Nah, atuh teh mong balik. Maman harita nanya, Maya gancang ngajawab saayana. Puguh sarua teh nyaho, iraha Ma Erot bakal mulang nya tah. Teuing atuh, meureunan jauh pisan tempat jalma anu rek di ubaran ku Ma Erot teh. Bakal balik subuh meureunan sigana atawa isuk-isuk. Oh, Mai. Tempo ieu Mai, aya tapak ledeg ya. Paman nuduhkeun ka tempat jajalaneun anu ledeg. Jujukutana mararungkut tapak katincakan ku dampal suku anu rangoas. Tapi lain tapak suku jelema ieu mah, oge lain tapak suku sato. Maya panasaran, tuluy nempo sarta lempang nuturkeun eta tapak. Gaik, ti kajauhan jol aya sora anu ngagaik. Tapi lain harti sora anjing. Tapi eta mah sorana teh aneh, teu bisa digambarkeun ku caritaan. Maya jeung Maman lir anu kahipnotis ku eta sora. Haben panasaran hayang nyaho,
Tuluy aprak ka tempat rajegna tatangkalan. Ngajauhan imah nama Erot. Meh poho maranehna keur neangan Randy. Sera naon eta mah? Ngadenge teu maneh euy mah. Ngadenge atuh, ngadenge man. Aya saora anu gagalikan kitu geuningan. Tapi sora anjing mah rada kitu sora naoge deui. Aneh ieu mah. Ceuk Maya jeung Lila beuki Lila. Duanana pet ngadon terus aprak-aprakan ke tengah leuweung. Cuk anjog ke tempat urut Randy, nyawana paturai jeung raga dibinasa ku anak genderuwo teh. Anu ngagaik atra kadang deket kadang jauh kadengina teh. Ngorosak ngadang daunan, munggu ngagetkeun kanu duaan. Keung May euy. Maman nyabakan punduk harita. Maneh mah kelas lain laki bae. Hayu. Si Randy bawa ngeheurian ka urang. Ceuk Maya. Manya si Randy ngeheurian penting-penting kieu di tempat pikasieun. Jeung kakeungeun kieu deui. Eueuh gawe teuing aya maneh. Tempas Maman teu percayaeun lamun nya Randy ngaheurian. Jeung Maman nya teu asup akal atuh lamun disangka Randy eta sora. Ngaheurian babaturan nepi ka tengah leuweung ngan hanyakal harita teh waktosna kabujang sehe. Euleuh. Mitra lawan bodas bagian ke-7 dicageun heula nya dugi ka dieu. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui dina bagian anu kadalapana. Hapunten anu kasuhun ti Mang Ridwan sakitu anu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.